Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna ananda soli sareng solihah? Sehat, damang, pamudah-mudahan orang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sateuacan dimulai pengajaran bahasa Sundana, hayu urang sami-sami ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pangajaran bahasa Sunda minggu kamari nyaeta nerangkeun perkara carpon sareng kecap dira rangken tengah. Nah, ayeuna pembelajaranna nyaeta kalimah pananya, huruf kapital jeung tanda titik, pananya jeung panyeluk. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu eusina nanyakeun hiji hal serta miharep jawaban ti batur. Jadi kalimat pertanyaan adalah kalimat yang isinya menanyakan satu hal serta berharap dapat jawaban dari orang lain. Contoh kalimat pananya mangga dibuka bukuna di halaman 6. Aya kalimah sora naon eta nu cit-citan A. Razel? Ceuk Yuman nanya. Dina kalimah pananya pasti aya kecap pananya sareng tanda tanya. Dari kalimat pertanyaan atau jika kalian membuat kalimat pertanyaan, pasti selalu ada kalimah tanya atau kata tanya dan tanda tanya. Pasti itu selalu ada dalam kalimat pertanyaan. Nah, dina contoh kalimat ieu mana kalimah atau kecap tanyana sareng tanda pananyana nu mana? Kalimat pananyana nyaeta naon. Naon termasuk kana kecap pananya. Selain naon, seueur kecap pananya. Naon we? Saha, kusaha, ti saha, mana, nu mana, naon, kumaha. Nah, eta sadayana mangrupakeun kecap pananya. Sareng dina contoh ieu aya tanda pananya. Kahartos sampai di dieu, ayeuna urang lajengkeun ka huruf kapital jeung tanda titik pananya jeung panyeluk. Materi perkara pananyana entos tadi. Ayeuna urang ka huruf kapital jeung tanda titik teras dilajengkeun kana tanda panyeluk. Huruf kapital atau huruf ageng atau huruf yang besar sok digunakeun pikeun kecap di awal kalimah sareng ngaran macakal. Macakal teh ngaran jalma, tempat, judul buku, jeung sejenna. Mangga ditingali bukuna di halaman 7 aya kalimah anu contohna kudu ngagunakeun huruf kapital. Contoh anu kahiji atau kalimahna nyaeta manuk titiran teh di inuman ku Rezel. Kecap naon wae nu kudu make huruf kapital? Nyaeta huruf M dina kecap manuk sareng huruf R dina ngaran Rezel. Kahartos sampai di dieu? Mudah-mudahan kahartosnya nu dicaroskeun ku Ustazah tadi. Amin. Ayeuna dina contoh ieu mana anu disebut tanda pananya?
Muhun. Ieu anu disebut tanda pananya. Ayeuna tanda panyeluk. Panyeluk teh naon? Panyeluk itu kalau dalam bahasa Indonesia itu tanda seru, tanda memerintah. Ada kalimatnya, hayu urang teangan. Nah, ayo kita cari. Nah, mengajak, menyuruh itu menggunakan tanda seru atau dalam bahasa Sunda disebut tanda panyeluk. Tong hilapnya mana nu tanda panyeluk sareng mana nu tanda pananya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajaran dinten ayeuna perkara kalimah pananya sareng kecap atau huruf kapital jeung tanda titik pananya sareng panyeluk. Contona tos rengse. Pamudah-mudahan nu ku Ustazah Nur disampaikeun aya manfaatna kangge Ananda Sholih sareng Sholihah. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.